Wilujeng enjing para wargi dilebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ke-14 DNA Yesus. Sawaktos abdi ngawitan ngaos istilah lahir deui, abdi masih teu acan maham sareng kira ngahargaan istilah ieu. Namung kumargi abdi diajar dina widang kedokteran, abdi ngartos istilah DNA. Nyaeta mangrupi asam nukleat anu nyimpen sadayana informasi ngeunaan hal genetik. Kusebab kitu abdi mulai ngahargaan hartosna dilahirkeun deui. DNA nangtoskeun seueur watak-watak urang. Urang Batak miwaris DNA sepuh Batak sareng ngapimilik karakter urang Batak. Ieu katingal tina raraina, sikepna, kacintaanana dina nyanyi, sareng oge anu dipikaresepna nyaeta tuang sangsang. Dina waktos dilahirkeun kadunya ieu, saurang Batak ngagaduhan DNA Batak. Sawaktos saurang Batak nampi Yesus Kristus janten juru salamet, Yesus Kristus lebet kana manahna. Galata 2 ayat 20. Ngalangkungan pribadi Roh Suci. Ti sawaktos harita si urang Batak teh ngapimilik DNA Batak oge DNA Yesus. DNA Batakna moal ical. Di sisi anu sanes DNA ditampi ti Yesus ningkatkeun sareng ngamajukeun kualitas anu sae tina DNA Batakna. Saatos dilahirkeun deui, anjeunna bakal janten urang Batak anu langkung sae deui. Urang Batak anu sapertos Kristus. Anjeunna tangtos seneng nyanyi sanes kanggo kasenangan nyalira atanapi kanggo mamerkeun kaahlianana. Tapi anjeunna nyanyi kanggo ngamuliakeun Allah. Ngalangkungan nyanyianana anjeunna nyebarkeun ngeunaan Yesus kanu sanes. Malihan di sawarga, urang henteu kaicalan watak kalahiran urang anu ngawitan, anu henteu dosa. Alkitab ngajelaskeun ka urang yen seueur letah ngangken bakal nyembah Yesus. Dina Wahyu pasal 7 ayat 8. Bakal seueur paduan suara anu bakal nyanyi dina rupi-rupi basa. Aya nu basa Batak, basa Karo, basa Simalungun, basa Jawa sareng nu sanesna. Namung bagean anu dosa dina karakter urang atos dikaluarkeun. Sabab di sawarga sami sakali henteu aya dosa. Sawaktos Yesus nyarios ka Nikodemus dina Yohanes 3 ayat 3, yen upama urang henteu dijurukeun deui, pamohalan bisa ningal karajaan diparentah ku Allah. Maksadna nyaeta iwati Nikodemus dilahirkeun deui ku DNA Allah. Anjeunna moal pernah ngahargaan dunyana Allah. Salaku urang Yahudi, Nikodemus ngahargaan dunya Yahudi. Tempat di mana anjeunna aya, anjeunna nyaah ka sinagog Yahudi. Anjeunna mika nyaah kana kaagamaan di rumah ibadah. Anjeunna nyaah kana literatur dina perjanjian lawas. Namung dugi ka Nikodemus dilahirkeun deui, anjeunna henteu leres-leres ngahargaan anu dipikaasih ku Gusti. Naon hartosna anugerah, asih, kasucian, amal ibadah sareng sajabina. Kanggo Nikodemus, welas asih, kaasih, kasucian, sareng amal teh tangtos sae, tapi sanes hal anu istimewa. Abdi masihan hiji contoh. Serencang abdi urang Batak. Unggal ngumpul aranjeunna miharep tiasa nuang sangsang. Sabab sangsang mangrupi tuangan khas
ti urang Batak. Kumargi abdi sedep tuangan anu lada sarta abdi oge resep nuang daging, tangtos abdi nuang sangsang. Tapi abdi henteu ngahargaan sangsang sapertos urang Batak. Sabab DNA urang Batak henteu aya dina diri sim abdi. Kanggo urang Batak, sangsang sanes mung sakadar tuangan anu raos, tapi oge mangrupi tuangan anu istimewa. Ieu hiji contoh anu henteu patos sampurna, tapi sim abdi percanten yen contoh ieu tiasa ngabantos urang maham sapertos kumaha DNA ngabantos urang hargaan hal-hal sanes anu khusus. Sateu acan urang dilahirkeun deui, urang ngagaduhan emutan yen karajaan Allah teh nyaeta gareja, bangunanana, organisasina, programna, sareng musikna. Saatos urang nampi Yesus janten juru salamet, sareng ngagaduhan DNA Yesus, urang ngawitan ningal karajaan Allah anu salaresna. Urang ngawitan ningal yen DNA karajaan Allah sanes wangunanana, sanes oge organisasi, program atanapi musikna. Tapi ngeunaan cinta asih, ngahapunten, ngabantos anu sanes, babagi warta kabagjaan, nungtun jalmi anu nembe percanten supados langkung dewasa rohani. Hal sanes perkawis DNA nyaeta yen DNA tangtos tetep aya dina diri jalmi. Seorang putra anu lahir dina DNA Batak tangtos teras ngagaduhan DNA Batak dugi ka akhir hirupna. Seorang Batak tiasa wae ngiring pendidikan di kota Bandung, lajeng damel di Batam, linggih di Kalimantan, tur nikah sareng istri Dayak. DNA Batak tetep aya dina diri anjeunna tur moal ical. Kitu oge saatos urang percanten sareng nampi Yesus. Urang nyaeta putrana. Urang ngapimilik DNA Yesus, tur DNA eta tangtos tetep aya di lebet urang. Moal ical sanaos hirup urang, jatuh bangun di dunia ieu salaku jalmi doraka anu disalametkeun Yesus. Allah anu ngadamel urang dilahirkeun awalna ngalangkungan sepuh urang. Sabab kitu urang kedah reueus ku kalahiran urang anu ngawitan. Naha urang Batak, urang Jawa, urang Dayak sareng sajabina. Namun urang teu acan kumplit sateu acan urang dilahirkeun deui ku percanten ka Yesus Kristus anu pupus kanggo sadaya dosa-dosa urang. Saatos urang percanten kana padamelan Yesus Kristus anu pupus kanggo dosa-dosa urang. Saatos urang percanten kana padamelan Yesus dina kayu salib sarta nampi anjeunna janten Gusti anu nyalametkeun jiwa urang. Urang dilahirkeun deui, hirup anu enggal di lebet Gusti Yesus. Saatosna tangtos urang bakal janten urang Batak, urang Jawa, urang Dayak anu langkung sae deui sabab ngagaduhan DNA Yesus. Nah saderek parantos nampi DNA Yesus. Kalimah piwuruk kanggo urang sadayana, saatos urang nampi Yesus janten juru salamet, urang henteu tiasa kaicalan DNA Yesus. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.